Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ketika kula berangkat ke Baghdad, aya kuburan didinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab baik Ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung nyentas di mana? Tas di neraka cek. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong cek raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae setik. Bejang naon? Ya, jangan ngarokok cek. Si Bahlul cek raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung ka tangen, embung ka nyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali ulama cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul sia. Jadi nyana mah embung ka nyahoan kiai, embung ka nyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang ka nyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya musisi kikiayanan. Coba nu kumaha pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya, sebab kiai teh kiai nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal. Mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS nya mahal itu. Oh iya maaf ya guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas mana? Tas neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu manji. Eueuh. Kumaha sia tas bareng kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat didinya. Ulah minta, malaikat. Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Gai perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Pek. Tah silakan ieu neraka. Asupna ka neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneu pancen neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api? Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini.
yang zina bawa api nanti dia ke sini, yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dieu dibawa ka ditu. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayang nyahoye make pakaian masyarakat. Itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cekna teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat milu ngaji. Oh pangajian cekna teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundup nyana teh teu kajahoan raja dihareup ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh saenggeusna dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh ceki wah pertanyaan yang sembarangan. Oh kiai atuh moal pati-pati jadi kiai nya lah mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu Bapak pertanyaan bagus sekali. Tah eta teh eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag orai oh jangan teu cenah tuh komo eta pae ngimpi bae teu kajahoan bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia? Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Bener eta? Bener. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah ulanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih keneh mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teh sia wah teu bisa lu teu bisa Abu Nawas mah bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bae bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang bae geus atuh geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas sugan neangan atuh itu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya nah koso masalah Abu Nawas tenang wae. Masyaallah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we eueuh masalah we. Sok dipanggil deui. Abu Nawas ngadap mana mahkota? Waduh, perjalanan anak kene. Ya teh. Jadi perjalanannya sulit, kakak datang ke pertengahan ke can datang. Can datang. Atuh tenang we si Abu Nawas penting mah ieu na bae heula.
kayak aya mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh nanti oke materai bonawas geus kira-kira cokot bae tuh saya balik deui ya bonawas ka ieu ngopi deui jeung majikan cek majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota surga tadi cokot aja ku masih apa siap dibalik itu kelelen cokot lalu bisa aja kamu nawas ya tadei jangan aja pada siapa lah siap baik sepira raja lah raja iya ayo teh kayak gue tung aku mah lah masalah kos gitu iya panggil kedua kali panggil gitu kayaknya katilu kali Abu Nawas ulah main-main ini raja sia sanggup itu sanggup buta atuh sia lamun sia sanggup kudu buktikan lamun teu sanggup di sel sia ku aing oh lamun sel bae cenah ku ari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pantuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula isiana naonan ya tuan raja deui leuwih naonan cek nu bener sia tuan raja mudas sabu papan teh kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunia aya lawangna bobogan mah eta lawang urang ka dunia sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang moal bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sih cenah cek raja teh ja pinter sia lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna paeh tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang paeh nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat ku ari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek kula mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh ti heula ieu kerajaan jang kula sia goblok aing teh hebat jasa teh jahe geus ya budawas tuh kabeh gaya lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang emak atuh mana geus eueuh ku hari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal kata penasehat nganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampu henteu nganasehat cara Abu Nawas nganasehatan raja oh bisa baik mahkota matu
tuduhkeun lawang apa ejak kana teh pan hebat eta walikullin darajatun mimma amilu wallahu a'lamu bimuradih walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales lima amilu tina amal-amal kuno kunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jin jeung manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak waria coba ayo ka ditu boro-boro nyana endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demon nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik darajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi wali min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nuqoba aya nujaba aya uropa aya asaib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar makbun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisina ge geus dijangjangan fatul muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina jamul Jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah
ngaji Johar Maknun kuari bayar sampah, berarti ngaji Jamul Jaume bayar sampah. Sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tama kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat ngan sakikituna bae. Tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan. Pan urang teh kieu ikhlas mah kieu ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum. Contoh ngariung urang teh ngariung muludan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta. Tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaieuna mah moal leungit maka datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz. Tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit tambah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana diri itu langsung ngomong ke panitia naik pesawat pas sajam karena iya mun ke Kalimantan mau bayarannya mahal pesawat namun ke Singapura mah mahal iya tuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungikeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tama ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji Johar Maknun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sih eta hasupna sial ta mobil bau lek aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok tenginahin kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat
wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah moal noler-noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan. Masya Allah nu entek hese urusan ikhlasna doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke manusia teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh. Ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkeun melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngisi ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoan keur ngisi nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Tah lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Keluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun nu mantak jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari teangan kiai nu teu boga TV oh aya teu lembur teu boga TV nya mah coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kebeuli lain nu kos kitu. Iya geus teu hese pun ndeuk ka Allah teh hese. Tah derajat teh datang ka dinya bae. Datang ka HP. Datang ka HP derajat manusia. Amiluna datang ka dinya, datang ka TV. Amiluna datang ka dinya. Tapi lamun ditasblangkeun, aing mah ndeuk ka Allah, batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan. Aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah ka Allah bae geus bae sigan nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih teu ngueut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu ndek ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon teh kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing lejapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia sunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah sia podaran sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah
cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah nyawa naon teu kitu teu adil tuh bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Zurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing bae ceuleuh dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang mah kitu bae Pak aing Gusti Allah mah henteu mabok loba muzinah loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kurangnya cak masyarakat ieu kiai urang ye ye akur ye kiai akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dipencit bae kula mah lumayan bae eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres ya utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mu utusan Allah Allah ngutus deui sugani mereda kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nyanang geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun deui tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua anu kamari dagang nya tanyung priuk dagang emang balaleunna jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nyana ngadengekeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon kaju ngalengis di jero hatena ih jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres dah sia beuh aing kuari mah bisa ngadengekeun pangajian tuh tanya kok saya anak abah sih mana kan marahan sia tuh cek alhamdulillah nanya deui pogo ngalahirkeun anak ge saha wah ieu budak asal kudu leuwih lain ngaji balik naon ya ngaji dah sak jangan teh lain salat nanti naon ya kebok mah karak ngaji doang kuari mah deuk pake murjid anak karak salat doa antep kedeuleuh lah kaya ku galedeg deureuh lamun kula eleh anak lamun bapan mah eleh oge nya pat Allah lah kakarak datang ngadegekeun ngaji bae geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan kakarak saminggu geus uyuhan aya jelema sugi teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek da zakat teu daek abut-abutan bae di mana hotel didinya aya nyana di mana kesenangan dirinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teh aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat lain dan lain sebagainya mun lain rahmat Allah geus wae dirinya siksa dicekelan tapi Allah membabari ku galedeg ku habek keluar aing bae juga bisa diadeng sasebeuna 20 urang mah kos kitu bae pan hadege Allah mah pan teu kitu sia abah sateureus tenang ngaji bae guys abah mah ka majelis sia mah geus sifat zalim Gusti Allah dareun menyak adenge nah jadi dicombo ku urang ya nah geus kala luar kabeh anak neangan abah ka majikan abah ngaji iya nyeritain abah sia bae ngaji zakat mah nanti aja rahmatna kakarak datang ka ngaji doang mah
encan zakat encan ke tungguan anjeun Muhammad mah kaya teu butuh ka Kanjeng Nabi dakwah Kanjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu urang ibadah lain nurut edahan ka Kanjeng Nabi ngantem tenangan ka Kanjeng Nabi heureun aya Sayyidina Umar mah geus kabeh tadi nu manjat iya iya sih artinya dalil mun Allah ngeresakeun lekapkeun Gusti Allah Sayyidina Umar ya lemak kata alim ka mun Allah ngeresakeun rusak wah wa yastaklif wa Allah digantian mempadikeun sabada parai harajan kana mayasa kumaha kana Allah kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun turunan kaum manusia dia jauh yakin ku Gusti Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit bae sabaraha pasang ya anak aing teh nurut ka aing dipeucit sia ku aing urang teh kitu bae lekap wah lalaunan atuh bisa-bisa muslah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ke para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad cak Gusti Allah aing mah maha sagala-galana nggak hosia ke zaman Kanjeng Nabi non beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kanjeng Nabi Nuh bae sakitu atuh aing gampang jasa kuari si kupah bojong beak kabeh geus bongan madomplengan malulu Adidas segala Nike buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ieu produksi bojong ya kajen Gusti Allah awas aing lenyapkeun sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyur rahmat dedes nyana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula di urang Hindu Jol Wali Sanga datang mulai ti ditu Sunan Rohmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let kuari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalah ngalanjutkeun risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saeutik sebab Allah mah hanya nyontohan unggul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedek jeung nyaah Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah di barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi wa tawikilaiki kurayan kang bangsa lafad fi kulli saimati ibilin fi arba'ina aya fi kulli arba'ina minal ibilis saimah dalam saban-saban 40 kang tetap saking onta kang aburan allati tar'a bi nafsiha kangangon ya ibil kalawan awake ibil wala yatakallafu sahibuha lan ora merdi apa kang anduweni ibil nara'ing
kitu nya nemen-nemen kang angon tulabun ayalati tamat sinten kang sampurna ayalati ing rong tahun wadakhalat lan manjing ayalati bisal lisating dalam tahun kang kaping 3 wasarat lan di sapa ummuha emboke biag ayalati labunan iku kang akeh puhan biwadhi hamliha galawan neleh metenganane ya la tufarragu billail la yufarriku ahadul khalitain gese ora misakeun salah suci wong kang nyarupkeun karone ibilahu ing ontane ahad an ibili sahibihi saking onta kancane ahad firaran minaz zakat karena alah malayu saking zakat nisabiha an miqdariha wa adadiha tegese saking kira-kirane zakat saking ukurane zakat wa adadiha lan bilangane zakat allati tajibu bihi zakat kang wajib bihi ing dalem adad apa zakat an miqdariha saking kira-kirane ya ibil lan bilangane ibil allati tajibu fihi zakat kang wajib bihi ing dalam adad apa zakat kama idza kana li ahadil khaliyataini salasun minal ibil walil akhari tsani kaya oleh tatkala ikut tetep kada salah suwijine kang nyambur kang nyarubaken karone apa telu kang tetep saking onta dan ikut tetap kada kang oneh wa ta'ala fa ila fi majmu'iha maka satuna ikut tetap ing dalam sekumpulan ibil syatan obodos falau farraqaha maka lamun misalkan ya khalitain ha ing ibil yajibu alaiha syai'un maka ora wajib alaihi ma ing atas khalitain opo suwiji-wiji Anadha mudajjaran liman ada zakat tegese wong kang negani amaning zakat antoi bi khatirin saking bagus ati senang ati taliban lalegang yubri ajra ing ganjaran zakat minallahi saking Allah taala hale mahaluhur ya Allah kang awekeun ya Allah ing man sawabaha ing ganjaran zakat ومن منعها والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب مع كل شيء kang nginyen-nginyen sumertane saban-saban sewiji-wiji wal hadirulan kang hadir ma kulli syai sumertane saban-saban kang sewiji-wiji sumertane saban sewiji-wiji wa dan utawi Allah ma'akum ikut tetap sumertane sira kabeh ayeuna ma kuntum dalam panggonan tinemu sira kabeh gola lan ngucap ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafad anta sahibu bis safari tawi tuan iku kang ngarewangi ing dalam safar wal khalifatu fil ahli wal mal lan kang dadi khalifah ing dalem ahli lan harta wal walad fil ma'iyatu maka utawi ma'iyah sifat bareng ing dalem mungguh ahli farqi al ilmu wal ihata wa ilmu lan ihata ngawangku inda ahli jam'i lan ing dalem mungguh ahli jam'i ma azat was sifat kuzat lan sakeh sifat li anna sifata la tufarikul mausufat kena satu huna sifat iku orangna misahkan sifat ing mausufai fal ilmu la yufarikul alim maka utai ilmu iku ora misahkan ya ilmu ing alim cerita nyuksruk tentang sifat
barengna Allah jeung urang dipaksa-paksa ge ari encan waktuna hese dijelas-jelaskeun ge tetep bae hese sebab ieu mah endek mindahkeun rasa tina rasa budak pindah ka rasa dewasa ti rasa dewasa pindah ka rasa tua ti rasa tua pindah ka modar kan aya jelema geus kolot tapi rarasaan ngora bae bloon jadi eta dia tidak tahu diri ngaran padahal mah nyana teh pejabat tapi teu boga rasa pejabat rarasaan teh preman blon ieu teh sabenerna mah nyana teh kiai tapi teu boga rasa kiai rarasaan mah nyana teh preman deui lah atawa nu lain kiai berubah boga perasaan kiai nu lain polisi boga perasaan polisi nu lain abri boga perasaan abri terkutuk terkutuk jadi nu lain kiai ngarasa jadi kiai nu lain wali ngarasa wali blon jeung kanyahoan bae tuajen kukumaha ge kuanyahoan kajen teuing nyana ngaku wali ngaku noreka tapi loba larangan-larangan nu kunyana ditabrak kanyahoan bae ta ieu mah deuk mindahkeun rasa kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah pangkat karasulan teu bisa dikasab pangkat kanabian teu bisa dikasab tapi pangkat kawalian mah bisa dikasab urang mun hayang jadi wali bisa kawin heula oga anak awewe nikahkeun jadi wali mujbir hiji-hijina pangkat nu bisa dikasab diusaha ialah wali lamun geus datang ka pangkat wali la khaufun alaihim wala hum yahzanun di dunia leuwih-leuwih di akhirat kasieun wali mah sebab wauh jeung Allah kuari nyana berusaha lumpat menuju Allah disebut suluk lamun urang kuari lumpat menuju imah bupati gampang maka rekomendasi atawa telepon ayo wauh mah perjalananna dek naik sepeda naik motor naik mobil asalnya ho alamatna dek ka imah bupati berangkat bisa make aturan birokrasi ngaranna dek ka Allah meleuwih-leuwih make carana Allah selalu membuka pintuna untuk hamba-hambana anu datang lamun urang dek berangkat ka imah bupati kudu ninggalkeun imah urang
berangkat make kostum anu layak deka panggih jeung bupati, layak deka panggih jeung gubernur, leuwih-leuwih jeung presiden. Ka Allah mah nu deuk ditinggalkeunna lain lembur. Tapi lamun deuk menuju Allah, nu ditinggalkeunana dunia, nu ditinggalkeunna makhluk, kok nu ditinggal ke nafsu, nu ditinggal ke setan. Cicing bae urang di imah eta ditinggalkeun ku urang usul ilallah. Urang lelumpangan ka mana-mana, ka gunung, ka leuweung, tapi eta nyangkut bae di jero hate moal usul-usul. Nu batek kos kitu mah tinggal bisa na jeung teu urang ngopenan hate. Ninggalkeun nu tadi. Mulai hiji wali anu henteu masantren heula ngaji maksudna moal kajen ku kumaha ge jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren tek ceuli anjing bae nu ditek-tek moal bisa tetep kudu masantren heula. Masantren ge lain masantren modern salap. Masantren salap ge nu kiaina lain di Golkar. Panjana kiai kudu masantren be. Atuh padek ninggalkeun dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Ente renung coba. Ente renung. Renungkeun sakedeung. Ketika jelema sakola masuk SD, SMP, SMA tujuanana dunia jauh ke Allah. Ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah. Lain keur carita urusan perbandingan ilmiah. Urusan makrifat ieu mah. Ente sekolah di aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ke kiamat moal jadi wali tanggung jawab moal bae sebab naon nu diarah dunia sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia beusi kurang jelas ka guru sanawiyah ka guru aliyah beusi pajar ekstrim komo ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Uci mah teh mah ekstrim disoekeun sungut sia ku aing moal jasa komo teh mah SMA kuliah di Trisakti di UGM di IPB geus moal jadi wali jasa cak aing moal kumaha lamun hajunya bisa lain deui masalah pasti ngaji berarti kudu kembali ke salaf tetep baik didinya pusat ilmu kewalian wal bisa desa kal cenah aya nu tadina keluaran Al Azhar aja jadi wali berarti nyana make ilmu salaf teu menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir kita tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu na tamah lain deui tapi nyada geus tinggalkeun urusan hukuman tuh kan Gus Dur kurang kumaha modern tapi model salapina nah kuari renungkeun saeutik heula coba cenah beureunanan anu jadi bupati mah bisa jadi wali ngising di dinya moal bisa jadi gubernur hayang pondok bambu Mas Andre ada di situ jadi presiden tapi jadi santri menggeus mulai aya di lingkungan wali wah cenah kiai kos kitu dengekeun atuh ku cilisia sia mah sok aju wah-wahan bae emang sia mah dasarna ka aing keur gaji ilmu kawalian ekstrim mas kawalian mantak loba nu teu sanggup
boro-boro ngalaksanakeun ngaji na bae teu sanggup ieu ge geus sabaraha ieu nu malundur ti majelis ieu ya. Oh aya loh cenah teu mah kieu menyarekanan aing bae momal ngaji aya nu kitu aya nu kajen mah cenah jarekanan yang nyahoba teh aya nu ka situ aya nu kajen yang mah asal hadir bae lah cenah ngadengikeun aya nu kitu aing ngalaksanakeun mah marwal ieu ese mah kumaha gitu ieu asal nyahoba heula asal nyaho. Seseorang masantren diantarkeun ku bapakna datang ke pondok pesantren cicing nyana perang di pondok teh perang nyana ninggalkeun indung ninggalkeun bapak makhluk nu paling deket jeung nyana ditinggalkeun ceurik baceurik nyana dulur nyana anu setiap saat nyana ulin mungkin jeung kakak mungkin jeung adik jeung alok ditinggalkeun babaturan nyana anu biasa samotor jeung ngopi bareng ngarokok nyana ninggalkeun babaturan lain teu berat kuari ninggalkeun pendidikan di luar ngaji tinggalkeun kabeh kampung halaman ditinggalkeun ku jana cicing di pondok pesantren geus sabaraha nu ditinggalkeun indung bapak adik kakak mamang ua tinggalkeun kabeh ku jana handetolan babaturan kabeh kampung halaman tempat kelahiran ditinggalkeun tanya nek naon mana eta ninggalkeun eta ngaji ilmu Allah mulai raruntuh cenah sakola ge sarua ka Jogja ninggalkeun indung bapak ninggalkeun babaturan dan lain sebagainya motifna beda sia ka Jogja geung naon sakola aing maksudna sakola dunia akan ditunai ngaji di bupati gubernur minimal ya tukang korupsi lah aing dunia ninggalkeun akur motif nu beda cicing di pondok pesantren perangnya nak mimiti ngabebetah awak masak kudu sorangan nyeseh kudu sorangan mantak di pondok pesantren anu ditampung cara pondok pesantren modern aya kantin dan lain sebagainya jauh ka jadi wali henteu jore ieu teh urusan pondok pesantren modern teh teu jore yang nuntut ilmu mah ngejar ilmiah atuh bisa bae tapi untuk jadi wali jawabanna ge geus teu kudu diomongkeun berarti boro-boro murid atuh guruna ge jauh kan berarti cak guru alias sial taki uci itu sial lu sial ka aing sial tapi budak di pondok pesantren mulai hanya demi untuk mengetahui syariat awalan indung bapak siap ditinggalkan adik kakak siap ditinggalkan keluarga sekitar ditinggalkan babaturan ditinggalkan tempat kelahiran ditinggalkan hanya untuk mengetahui ilmu Al-Quran mulia jasa pae sorga motif radu beda mulai adaptasi nyana jung nyese sorangan prihatin kan dahar masak sorangan kira-kira pasakeun nu babaturan jadi wali ge maling heula bajunya nacan diseusean nu babaturan dipake ku jana emang gitu tipe wali mah jadi bebasan ngaranna nyana bebas maling lu paling ge bebas sia make baju aingnya kunaon tuh atuh sia ge kamari nu aing atuh beres geus santri teh kos kituan tah aju baju nu aing ka mana dijual ku aing pala teu dijual aing teu boga duit siapa pengen jual-jual bae tung tenang bae si jeung aing geus dijual ieu aing mah lain ngajual ojol jeung duit atuh teu masalah eta hirup santri teh kos kitu masyaallah wah sia guriling bae kurang diputer bae aing nenden rokok tapi eueuh ku aing sial
bebe jatuh. Aing ditangkap puyeng nangan rokok jasa lah gitu dan di jandela. Atuh sugan teh mah mal dirokok ku sia. Goblok sia. Ngan sakitu doang geus beres. Paling gak diancam deh, awas ya gara meuli cap paling deui sia ku aing. Man palanga pulinga. Selalu aja lu paling deui gue. Eta kan sakur hiburan naon santri mah kitu hiburan. Asup hati atuh teu. Sia kunaon sih cicing di tukangan aing we? Aing aya ngasaan rokok. Sering sapotong jeung aing. Ieu heula sia henteu geura sia bae heula dan. Su. Panteungeuna henteu ngarokok di tungguan gitu mah. Atuh teu geuna jangan ngarokok manungeunna maksud sada Habib Rojak sud begitu. Hai ditungguan kos gitu mah teu geuna bangun bae. Kulantaran jangan geus kita bae ya atuh ya. Geus sokot. Geus beres. Sapotong sering sapotong rokok. Santri eta kos itu. Pokoknya mah hese nyaritakeun kahirupan santri mah loba nu bingung. Nah, gas. Kueri mulai ngaji Amil Jurumiyah. Tanya, sia maksudna ieu ngaji hayang ijazah. Ijazah di mana? Kiai na gitu bogaeun. Ijazah di mana? Nu mere ijazah atuh ti Gusti Bae mah. Mulai. Tujuan geus mulya jasa. Tata dina mah rada aya salah hayang jadi kiai, hayang jadi ustad, tapi setelah kiai na ngabahas dina pengajian ikhlas, oh ternyata ulah yang jadi usada yang jadi kiai kos itu mah kumaha Allah pengkolkeun. Awalna mah supaya jadi kiai, cek bapana supaya jadi ustad, supaya jadi kokolot lembur lah geus kos kitu. Masalah geus. Tapi setahun 2 tahunnya honyana dina bab ikhlas. Ulain kitu horeng mas santri mah ngaji be, adapun nu ngajadikeun kikituan mah teh mah kumaha Gusti lempeng geus. Mulai geus setengah wali tanyana teh. Setengah wali ya Allah. Mulai kuari kejaran-kejaran ilmu Amil Jurumiyah sorot terus ngelal ngasal tiba-tiba nartib dan lain sebagainya. Kuari ngahartikeun yaqulu imriti alfiyah ngajilah Johar Maknun Mantek. Mulai ngaji fikih Fathul Muin Fathul Wahab. Terus ngaji tafsir ngaji hadis dan lain sebagainya. Naon maksudna hayang ijazah teh. Naon dia ngagali ilmu Allah. Piwalian. Geus mulai aya. Kuari geus mampu. Geus mampu. Geus mampu ieu maca, geus mampu ngahartikeun, geus mampu maham, geus mampu nyana geus. Ngaler ngidul mun cara alat bad dipetakeun ieu mubtada ieu khobar. Setiap mubtada kudu aya khobar, setiap fiil kudu aya fa'il, setiap syarat kudu aya jawab. Mulai di dia. Oh ieu teh kalimat teh bentukna teh ieu teh bentukna teh kuliah. Oh ieu teh juz'iyah. Oh ieu teh qadiyah teh qadiyah kuliah. Oh ieu teh qadiyah juz'iyah. Dijadikeunlah kurang. Kieu lah. Cara nyokot hukum. Ieu teh kalimat umum. Ieu teh kalimat tanda-tanda kalimat umumna. Oh ieu teh aya al-tarif. Kieu lah caritana. Ieu teh aya bahasa lauk. Mun aya bahasa lauk kieu lah. Ieu teh mun aya bahasa lauk lah. Kieu lah mun aya bahasa lauk lah. Ieu teh bahasa inama kieu lah bahasa inama. Oh geus tanda-tandana geus diayakeun. Jol bae istilah dina Fathul Muin Imam Zainuddin Malibari nyieun istilah-istilah mun ieu kapanggih jeung ieu lah jigna. Mun kapanggih kalimah ieu jeung kalimah ieu lah jigna. Aya deui istilah Fathul Wahab lamun ieu kalimah kapanggih jeung ieu kieu jigna. Ieu kalimah ieu kapanggih jeung kieu jigna. Satu-satuna kitab gabogaan istilah-istilah tertentu nyana geus bisa. Oh kapanggih kos kieu horeng jamul jawamena. Kos kieu horeng goyatul usul nata pinter nyana teh. Waduh geus hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan. Coba polisi dek ibadah khusus maksudnya. Coba abri, coba PNS dek di mana horeng ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah cek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali. Mulai setiap jelema butuh ilmu Allah selalu ngayakeun guru nyana butuh ilmu thariqah aya guru. Mulai berjalanan menuju Allah hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah ilmu hakikat. Mulai kuari ku guruna dibeat
bener sia deka Allah bener siap ninggalkeun makhluk dunia makhluk nafsu jeung setan siap digambar awak teh gitunya gambaranna mohon siapkeun ku maneh tujuan ka Allah mangga ieu wiridna zikir kieu carana napasna dan lain sebagainya ieu tahap awal ke tahap kedua ke tahap ketilu kieu maknana boleh mulai sing hade sia ka khidmat hiji we Allah nu dideuleu mangga berangkat. Adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang mungkin bae zohirna ieu mah mungkin bae ngawuruk ngajar zohir tapi hiji Allah mangga berangkat didinya lah mulai gangguan disebut awaid dunia makhluk nafsu jeung setan karena urang mah encan dipagahan ku guru teu nyaho gangguan-gangguanana atuh magol bae urang jelema di dieu endeu ka Cikupa kan lurus terus sesuai jeung aturan jalanna mulai ti pasar kemis langsung ka Tereup ti Tereup langsung ka pasir gadung terus langsung datang ka Cikupa teu meunang mampir-mampir ieu ge deuk Allah sing hade dunia sing hade makhluk sing hade nafsu sing hade setan siap berangkat jana ka Allah perjalanan aya Golkar mampir Kiai ieu mah doana ti Pak Kiai maksudna kompanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa insyaallah lah adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun geus lah insyaallah lah Kiai butuh naon ieu butuh kendaraan geus pokona mah embung mio hayang Avanza gede teuing atuh Kiai teu bisa lah eta Avanza mah mulai tah jual beli antara doa jeung Avanza karena butuh partai siap nyana magol di dinya ndeka Allah magol di Avanza magol sanajan nyana zikir la illallah gideugna datang ka puyang nyana illallah Avanza magol di dinya jadi wusulna lain ilallah ila Avanza kos gitulah deka Allah magollah di Golkar magollah di Avanza magollah di Fortuner magollah nyana di P3 magollah di naon gara ngomong atuh sia magol ieu mah Golkar henteu Avanza henteu mulus aya rangda jahe nggak SMS kajana masyaallah kula mah pokona mah kieu bae Kiai nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah Kiai deuk saminggu sakali deuk sabulan sakali kula mah ridho lantaran Kiai ge jelema lain jurig ajunyanana bahenol nerkom atuh mulai ayalah hubungan asmara waduh jadilah dikawin ku nyana endek wusul ilallah kuari wusul ilal jahe ya gangguan karena tuh ya jadi gangguan dek Allah teh mungkin bae ku baju mungkin bae ku sapeda mungkin bae ku motor kercerita dunia mungkin bae ku mobil kuari makhluk mungkin bae di jero hate teh aya pamajikan mungkin bae di jero hate aya anak mungkin bae di jero hate teh aya jaringan-jaringan organisasi jaringan-jaringan partai, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Iyalah mampir di dinya nyana. Mal usul ilallah.
mulai kuari nafsu kade nafsu urang salat urang kudu boga pikiran hawa nafsu kade salat ku hawa ku nafsu atau ikhlas selalu jilain pagawean atah dek jadi wali teh mulai zikir hawa nafsu apa teh ku nafsu talain sia zikir tok berangkat urang silaturahmi hawa nafsu lain berangkat urang ngariung hawa nafsu lain ngaji hawa nafsu lain lamun urang hawa nafsu dunia geus henteu tadi makhluk geus henteu kuari ku hawa nafsu ujub di jina bakalna jeung aya ria awas sing hadeta nah ieu kuari urang merangan hawa nafsu mundahar hawa nafsu lain selalu terus ditafakuran ku urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain dek dahar hawa nafsu ta lain dek sare hawa nafsu ta lain wah terus-terusan ketika orang ngedeng dina anggel ieu make anggel ku nafsu ta lain ketika orang di kasur ku nafsu ta lain wah Masya Allah atuh lain lalaga lain jadi wali babari mah atuh sia jadi wali kabeh hese gasa Masya Allah minum ketika orang minum ieu ku nafsu apa lain ya Allah ya Rabbi urang mapan anggal teu cukup hiji anggal hiji pedek teh 2 3 yang disuku hiji dicangkeng hiji boh budak raja kuang-kuang meweh tah mah nafsu iyalah mulai setan ngagoda urang teu nyaho ieu teh setan mana lain ketika urang geus belajar bakal nyaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah karena sesuai jeung tujuan urang deuk ka Allah nah urang berangkat dicicing bae di imah tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan urang deuk ka Cikupa tibatan urang deuk ka Bandung urang deuk ka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang geus bae langsung ka Bandung tetapi ketika deuk ka Allah Masya Allah karim ulah aya di jero hate dunia makhluk nu mantak lamun aya jelema norekat suluk boga HP jawabanana pokoknya asal kiai boga HP wah cenah kiai mah nya kitu bae pokokna sebab HP mah jaringan makhluk sedengkeun urang titah kaluar tina jaringan makhluk hiji bae Allah dia tuh kumaha lamun geus bahasa kumaha kapan ka ditu na teu meunang ayeuna kaefa tidak boleh Allah atuh kitu mah hese geus sia ulah ngomong jadi wali atuh geus bae jadi juri gatuh sia mah hese lain hese di asal jelema kiai boga HP geus jauh ka jadi wali jadi cenah teh kiai mah mun teu maksud jadi wali aing mah keur carita deuk jadi wali goblok meureun sia mah ye ai sia tuh ulah sok aju totololan ieu mah keur carita deuk jadi wali ulah sok aju cenah kula mah teu maksudnya jadi wali atuh geus itu maksud mah atuh sia geus atuh bisa perlu boga sarung HP atuh sia wah si ieu babut endek aju boga HP eueuh ti ditu mun kiai basi kiai boga HP deuk usul ilallah bohong tama bohongna dia TK 0 besar tama mal bisa kajentingnya na mama kajentingnya na buya kajenting udeng-udengna bila perlu sagede godag geus nyawa sia godag bopam gede-gede na bakul ngaranna godag tetep moal jadi wali kajian zikir muter bae moal sebab naon ieu tah ulah mampir deuk ka Allah teu meunang mampir di HP teu meunang mampir di TV teu meunang mampir di dunia teu meunang mampir di cenah ieu mah bisa aing mah kos kitu mah ngan syukur zahir urang atuh ku sia ku bahasia atuh sia zahir we ulah sok ngabohongan diri sia ulah mah cenah boga HP ge ieu maksudna ngan syukur zahir urang batin mah henteu atuh ai Allah sia bisa mah ngan sia ulah ngabohong atuh ulah jadi wali babari bener jelema jadi wali badak ilmu kawalian ge aya guru da mikeun ka saha ieu nu endek nu siap mikeun ka sa guruna mah geus siap mere guruna geus siap mere jasa aya jasa guruna nganu endek diberena saha
titah ulah boga HP bae geus teu kuateun titah ulah geus teu kuateun masyaallah. Nah guari usul ilallah teh hese lantaran teu meunang magol ketika aya jelema nu sugih urang ngahormatkeun kana kasugihanna magol di dinya. Ketika aya polisi, aya pejabat, kemudian urang cinta kana jabatanna magol di dinya. Ketika urang aya dina jaringan, urang cinta kana jaringan eta lantaran aya kamangpaatan, magol di dinya. Ketika urang asup ka partai, magol di partai, moal usul ilallah. Kuari dibersihan dunia terus eueuh nu dipake akhrij hubad dunya min qalbika fa inilah ajma hubbi wa hubad dunya bi qalbin wahid. Selama jelema cinta kana dunia, cinta ka Allah bohong. Selama jelema aya anu nyangkrung di dina hate makhluk, cinta Allah bohong. Selama nyana bergerak sesuai ejeng nafsuna, cinta Allah bohong. Ngan kabeh kan kos itu ngaranna keur suluk berarti kudu perang, mujahadah disebutna. Merangan nafsu. Riyadhah. Jadi kudu di riyadhahan. Mantak loba ka Cirebon riyadhah. Balik ti ditu ngahikmat. Lain riyadhah eta, tama riyadhah jurig. Riyadhah cenah di ditu di mana? Di Cirebon, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Weh, tama riyadhah hikmat tama ngajauhan ka Allah. Hikmat mah ngajauhan ka Allah lain hikmat asli. Nah, ieu mente mulai nyingrai. Terus lalaunan tergantung kacerdasanana. Dunia mah aya ngan urang teu kacantel kana dunia teu jadi gangguan ka Gusti Allah ku dunia sapertina urang keur liwat dunia ngawean ka urang teu nyelek-nyelek aca mantep kan aya dunia mah noelan ka urang teh jahe noelan kunaon cek jahe teh lain kos gitu dipegang hayang mah itu tah pangaranna nyantel teh henteu jadi nu mantak tah ketika keur suluk mah hak kos nu bertentangan jeung syariat nu mantak ku ahli syariat mah disalahkeun masa kos itu di luar jalur tama tu kos gitu mah diheueuhkeun eta teh ngan boga maksud geus ulah loba omong lantaran titah urusan masyarakat kok nyana sorangan encan jadi kan lantaran ieu encan jadi sorangan we ka Gusti Allah mumprung ka Gusti Allah geus ulah aya kagoda ku kieu ku kitu dunia eueuh di jero hate kemudian makhluk eueuh nafsu ge kitu tentu capek mungkin bertahun-tahun nyana merangan kos kitu riyadhahna mujahadahna wah lain lalagaan memandang manusia, memandang dunia, dedengian jeung sadawan capek. Mulai aya getaran ti Gusti Allah. Hei. Kade mata lain usia nu aing teh. Ulah sok di aku ku sia nu aing. Geus pergunakeun sesuai jeung perintah aing. Awas. Sieun ka Gusti Allah. Awas celi. Lain usia nu aing. Celisia teh nu aing bisa ngadenge teh ku aing bisa ngadenge teh suara-suara makhluk lagi nu aing sia deh sia ulah salah mempergunakan anak aing teh deket jeung sia mulai geus aya rasa deket asal geus aya rasa deket sieun geus ka Allah irung eta irung teh pake napas sing hade napas ka luhur napas ka handap teh nang aing lain sia pergunakan ku sia pakai zikir ka aing sia ngambean oksigen menghisap oksigen ngambe nu seungit beuteus seungit makhluk aing teh kabeh ge sesengitan babauan jeung sajabana ciptaan aing irung nang aing siana ge nang aing awas ulah dipergunakeun sageunahna mulai ngerenyet hate terus kasungut terus ka leungeun terus ka beuteung terus kabeh teguran ti Gusti Allah lantaran urangna tadina riyadhah mujahadah beurang jeung peuting mulai Allah mere tek
mer rasa bareng jeung Allah. Ketika orang lempang tanaga teh nu Allah berarti aing teh bareng jeung Allah. Ketika neuleuh trek dedeulean teh menang Allah, kice peureum menang Allah. Nu kadeuleuh ge makhluk Allah, gurak-gerak nanaon kadeuleuh nu cicing nu gerak eta teh digerakkeun ku Allah. Atuh aing teh bareng jeung Allah. Ti mata, ti ceuli, ti irung. Ieu lah ma'iyah. Neuk nyaritakeun ma'iyah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cek tadi ge pan Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, anu ngurus karena setiap awak-awakan naon nu kunyana dipigawe di usaha. Allah kan nu ngurus. Tadina mah teu boga rasa asa urang bae lantaran aya pengakuan mata nu aing, cili nu aing, tanaga nu aing, gagah nu aing, kabisa nu aing, jauh jeung Gusti Allah. Ketika urang teh suluk kuari mah eueuh dunia, eueuh makhluk, eueuh nafsu, eueuh setan, aya rasa al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, lain urayan rasa. Ai kuari mah kan urang urayan oja heueuh nya. Urang diuk nang ngadiukeun Allah, urang nangtung nang nangtungkeun Allah, urang gawe nang ngagawekeun Allah. Ja Allah ma ta'malun. Naon kitu ngaranna alimum bima ta'malun. Naon kanu naon nu ku urang dipigawe janang Allah kabeh ge fa'alun lima yurid. Jadang Allah ngan urayan kuari mah rasa. Diatur geus lantaran sieun ar-raqibah kulli syai, anu neuleukeun serta setiap perkara. Wal hadir ba kulli syai, hadir serta naon bae beserta. Nah kuari mah aing nyaho kana deuleu sia, sebab mata sia nu aing dideuleukeun ku aing, nu kadeuleu makhluk aing eueuh nu siaan aing teh bareng dina deuleu sia. Aing nyaho kana denge sia, nu kadenge ku sia teh suara-suara makhluk aing. Nu merdu nu teu merdu eta teh suara makhluk aing, baik ti manusia maupun ti hewan-hewan nu lain. Sing hade eta ceuli teh lain nu sia nu aing. Aing nyaho kana denge sia-sia keur ngadengekeun naon, ngadengekeun musik, ngadengekeun suara naon eta teh kade, eta teh dibere ngadenge teh ku aing janu aing. Sing hade sia ngagulak-gilekeun hate sia, sadar urang nang Allah. Mulai ti Allah, ku Allah, ka Allah, minallah, billah, ilallah. Eta teh lain urayan rasa. Lengkah teh ti Allah, ku Allah, ka Allah. Kicep ti Allah, ku Allah, ka Allah. Benge ti Allah, ku Allah, ka Allah. Kabeh ge ti Allah, ku Allah, ka Allah. Lain urayan rasa. Mulai karasa kuari wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Geus rasa jeung Allah bae. Hate bersih jasa. Mulai diinkisapkeun ku Allah lantaran urangna asati Allah ku Allah ka Allah. Eueuh duniaan, eueuh makhlukan fakushifa, dibere mukasyafah ku Allah. Jang naon ngahibur walina. Lantaran sia beurang jeung peuting per detik, per menit, per jam. Teu eureun-eureun sia ka aing. Kuari ku aing dibere lantaran sia teh terus bae lumpat ka aing. Terus bae lumpat sia ka aing. Aya dunia ku sia disingraikeun, aya makhluk ku sia disingraikeun. Pan aing nyaho cek Allah. Berarti sia lumpat ka aing, suluk teh ieu dibahasakeun lumpat. Sia teh ka aing berarti terus-terusan beurang jeung peuting. Maka Quran, maka zikir, maka sholawat, maka tafakur jeung sajabana lumpat sia ka aing. Ku aing kan dibere dunia sebagai cobaan, ku sia teu ditolelir. Aya jelema kadinya lurah teh camat teh terus ngajakan babarengan jeung sajabana eta ke panang aing, panti aing ku aing ka aing. Atuh tapi sia tapi bisa nyingraikeunana. Nah, ku ari ka dieu geus cicing di lawang aing sia. Ku ari tinggal dibukakeun we ngan kieu kakarak datang ka lawang mun cara lawang mah. Mun cara kalawang mah cek aing geus nyaho sia geus aya di lawang. Tah ketika urang namu ka hiji imah, urang geus aya di lawang tinggal salam doang. Assalamualaikum. Assalam.
Aduh, geus kadenge sorana Ibu ID dibuka mancan. Geus indah jasa ngadenge suara Sarwiti, masyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum. Aduh, sebeuh padahal di jalan teu dahar. Sebeuh ngadenge suara Sarwiti. Antosan sakedak. Aduh. Abdi bade bersolek heula. Waduh. Masyaallah. Ya Karim, indah jasa. Tekebel kontrak. Aduh, dibuka lawang lah. Mangga calik. Ya Allah, ya Rabbi. Di jero imah nangis disadiakeun makanan-makanan, minuman-minuman. Segala rupa. Tetep urang embung. Hayang bersanding. Hayang nyekel cinggir baik. Eta jeruk eueuh naonan. Anggur eueuh naonan. Sagala rupa eusi imah eueuh naonan. Teu hayang sebab tadina ge teu dimaksud. Nu dimaksudna ge nyana. Nyaos ya nyana. Ige sarua geus datang. Tatetek di pintu Allah. Tinggal dibukakeun bae lawang teh di muka syapakeun ku Gusti Allah teh teu hayang Gusti. Abdi deuk naonan di muka syapakeun dibere karomah teu hayang Gusti. Atuh abdi naonan make jeung dibere karomah. Ai kitu si hayang naon ka Gusti abdi mah. Tuh kan beda jeung ilmu cisoka. Ilmu cisoka mah wirid dia ku sia. Hayo geura. Tuh, tak coba make peso. Tuh kan hebat kan. Eta kan istidraj ngaranna. Wali teu hayang. Ketika dibere muka sapa Gusti teu hayang sanes eta maksud abdi mah. Urang mah pan kuari hayang di muka sapakeun. Hayang amat Gusti. Urang mah jauh hijab teh antara urang jeung Allah. Dibere karomah ih abdi Gusti mah teu. Boro-boro karomah jeung muka sapa. Andai kata Gusti mere sorga ge mah jam teu hayang. Ai kitu sih hayang naon cek Gusti pan ieu sorga tah embung abdi mah embung. Hayang naon? Hayang nu nyieun sorga. Masyaallah. Eta ge disuguhan ku Sarwiti. Naon ieu? Ieu teh kue cincin teu hayang. Ieu bolong, hayang lain bolong nu eta. Hayang bolong nu itu. Ya Allah, ya Rabbi. Teu hayang dibere kue, dibere bolu, embung Sarwiti teh diicip-icip kurang naha cek Sarwiti. Naha teh cek Sarwiti, hayang nu nyieunna ieu mah. Lah kos kitu mah lumrah. Henteu memeh ka nu nyieunna hormati heula. Aya soal penghormatan mah ngangga atuh. Toel ku urang bolu kue cincin. Ieu ge sarua muka sapa ke penghormatan ti Gusti saresna teu hayang abdi. Henteu hayang di muka soangan penghormatan. Urang bersyukur ka Gusti Allah. Sekedar penghormatan ti Gusti Allah. Henteu maksud muka sapa, teu maksud karomah, teu maksud surga. Hiji be Allah. Na al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqib ma kulli syai'in wal hadir ma kulli syai' wa huwa ma'akum aina boga rasa kuari. Asa bareng bae jeung Allah. Teu bisa dicaritakeun tah mah sebab perasaan moal bisa diuraikeun kajen dibukukeun ku kumaha ge moal bisa. Kok Imam Ghazali ngabukukeun pengalamannya abeh ditiru ku nu endeup. Kok Imam Qushairi ngabukukeun nyana supaya nu endeup bisa nurutan. Kok Tuan Syabdul Qadir ngabukukeun abeh nu endeup sok geura kos kieu lah. Perjalanan ilmu Allah kawalian kieu ye siala menuturkeun dibukukeun ku nyana carana kieu bakal datang carana kieu bakal datang eta mangan sakadar ngabukukeun teh abeh nu endek bisa nuturkeun sakitu doang. Adapun nu ngajadikeun tetep Gusti Allah ieu mah sakadar perjalanan tuh jadilah Minhajul Abidin tuh jadilah Ihya tuh jadilah Hikam Syai'illah beusi endek tuturkeun ku maneh. Adapun nu ngajadikeun Gusti Allah maka amanat kabeh ge boga guru teu bisa teu boga guru mah wallahu a'lam bishawab.